Bismillahirrahmanirrahim. Kana wa akhwatuha. Kana agak dulu. Kana ariya talapan kana wa akhwatuha. Sarang pirang-pirang babaturan itu lapan kana. Tarafa'u kana al-mubtada man wal khabar yansibuhu kana sayyidana Umar. Tarfa'u ngarompakeun naon kana lapad kana al mubtada kana mubtada isman bari jadi isim wal khabaro bagi di bawah kan wal khabaro ajeun kudu nganasabkeun ajeun kana khabar aya amil anu dibuang jadi takdirna watan sibu al khabaro. Nah wal khabaro ajeun kudu nganasabkeun anjeun kana khabar. Tansibu tegasna, kayak pakai tegasna. Tansibu tegasna kudu nganasabkeun anjeun kana itu khabar. Kakana Sayyidan Umar seperti lapad kana Sayyidan Umar. Kana kabuktian saha Umar Sayyidan eta jadi dunungan. Kana dhal labata adha asbaha amsa wasara laisa zala bariha. Kakana eta tetap seperti lapad kana zala ari lapad dola. Bata jeung lapad bata. Adha jeung lapad adha. Asbaha sareng lapad asbaha. Lapad dungkul ieu mah. Hamsa jeung lapad amsa. Wasoro jeung lapad soro. Laisa jeung lapad laisa. Zala jeung lapad jala. Iya ya wawu atapan nya ngan peda dibuang maka logatna pakai jim jadi wawuna dibuang. Bariha jeung lapad bariha. Fatiha sareng lapad fatiha. Wan faka sareng lapad infaka. Wa hadhil arba'atu jeung ari anu opat teh opat terakhir tina anu bieu berarti infaka fatiha bariha jeung jala nya. Wa hadhil arba'atu jeung ari anu opat mutsba'atun eta anu dituturkeun itu hadhihi dinyala musba'atun eta anu dituturkeun itu hadhihi disibhi nafin kana shibeh nafi kana shibeh nafi awli nafin atawa kana nafi awli nafin atawa kana nafi. Wa min sunuka nadamas bukan bima ka'antima dumta musi bandirhama. Wa mislu kana sareng eta tetep seperti lafad kana
Dama ari lapad dama masbukon bari anu dipiheulaan masbukon bari anu dipiheulaan bima kuma masdariyah zarfiyah bima kuma masdariyah zarfiyah Ka'atima dumta musiban dirama seperti lafad atima dumta musiban dirama. Ati kudu mere anjeun. Ngadumta salagi langgeng anjeun. Musiban eta teh anu meunang dirhaman kana dirham. Dirhaman karena dirham. Masalah. Baca barang. Bismillahirrahmanirrahim. Kana wa akhwatuha lapad kana ja akhwatna. Kamari beres ngajelaskeun kana bab mubtada jeung khabarnya. Tinggal layanna rek ngajelaskeun kana amil nawasih. Ya, amil nawasih. Ingat amil nawasih. Pandina jurumi oge aya amil teh anu marintah nawasih teh nyaeta anu ngahupus kana hukum atawa nasah nawasih teh lamun dina fikih itu nganasah hukum anu asana wajib jadi henteu lah itu ngaranna dinasah sok aya pan hukum syariat baheula dinasah ku hukum Kangjeng Nabi tah itu ngaranna nganasah dihupus naonna diganti hukumna atawa dihupus hukumna itu ngaranna nganasah. Lamun dina fikih, lamun dina nahwu ketika aya nasah maka itu ngarubah hukumna hukum i'rab. Nah, anu asalna rofa jadi nasab tah anu kitu ngaranna dinasah. Diganti naonna? Diganti hukumna. Nah, maka karena amil nawasih. Tah amil nawasih tah amil anu nganasah kana hukum mubtada jeung khobar. Tanu asana mubtada rofa maka dinasangke bisa dinasah ketika keterapan ku amil nawasih khobar asana tingkah rofa itu bisa dinasah hukumna namun keterapan ku amil nawasih aya arek ngajelaskeun kana amil nawasih ya ningali kana sarana atawa kana baitna la tarfa'u kana al mubtada isman wal khabaru tansibuhu kana itu ngaropakeun kana mubtada bari jadi isim ya hartina bari jadi isim teh anu asana mubtada tarkibna ayeuna mah lain jadi mubtada namun keterapan ku lafaz kana tapi tarkibna ngajadikeun isim itu lain mubtada kana teu bisa jadi ganti naon unggul ganti ngarung unggul sabab bari mubtada mah kan mimiti naon? Mimiti omongan, Pak. Keur ngamimitian. Ari anu geus katerapan ku lafaz kana lain ngajadikeun naon deui? Mimiti deui kitu. Matak diganti ngaranna anu asalna mubtada jadi isim kana ada henteu jadi mimiti deui kitu maksudna. Anger apa nama eta angan pedah nama na kitu jadi beda tarkibna. Nah, maka cek di dia itu lafaz kana ngaropakeun kana mubtada bari jadi isim aja nganasabkeun kana khobar berarti ieu nganasah kana naon? Kana khobar. Apaan? Mubtada tingkah naon? Rofa'an ngerfa'an henteu dinasah. Anu dinasah teh berarti naonna? Khobarna. Anu asalna tingkah rofa ngajadikeun tingkah nasab. Namun cek jurumiyah mah tarfa'ul kana moal cek jurumiyana mana teh? Hah? Tah eta kakak nurutan poho. Tarfa'u isma wa tansibun khobar ngaropakeun kana isim aja kana sabun kana khobar. Lamun cek apiana mah tah ieu. Tarfa'u kana mubtada zona khobar tanasibu kana sayyidan amangas lah tingali kana sarana ayeuna
Lama faragha minal kalami al mubtada'i wal khabari sama-sama geus beres. Faragha itu beres musannif tina nyaritakeun mubtada jeung khabar syara'a maka tumandang. Musannif fi dzikri nawasikhil ibtidai kana nyaritakeun pirang-pirang anu nganasah kana ibtida kana mubtada. Wa hiya qismani aya kabagi dua bagian. Af'alun wa hurufun. Nah, amil nawasih teh kabagi dua. Aya amil nawasih fi'il, aya amil nawasih huruf, ya. Fal afalu lamun fi'il naon bae. Fal afalu kana amil nawasih pirang-pirang fi'il kana wa akhwatuha wa af'alul muqarabati jeung af'alul muqarabah ke bakal aya bab af'alul muqarabah. Wa dhona wa akhwatuha jeung lapad dhona jeung akhwat. Kada ieu mah ieu keur nyaritakeun amil nawasihnya berarti kabihanana. Anu abus kana anu abus anu kana jeung akhwatna ina jeung akhwatna jeung dhona jeung akhwatna berarti ieu keur nyaritakeun kabeh di dinya. Anta anu kabeh teh kabagi dua, aya anu kaluaran tina fi'il, aya anu kaluaran tina haraf. Anu fi'il tadi diceritakeun kana wa akhwatuha af'alul muqarabah dana wa akhwatuha geus sakitu tah ya min nawasih anu kaluar teh naon fi'il. Wal hurufu anapun amin nawasih anu kaluaran tina haraf lain fi'il ma eta lapad ma wa akhwatuha lapad ma jeung akhwatna ke bakal aya ma itu bisa beramal seperti kenapad kana, bisa beramal seperti kenapad ina. Kumaha kondisi? Nah, mana manapil jinsi atawa manapil wahdah. Nah, wala allati lanafi jinsi jeung la allati lanafi jinsi. Saya la, lain mah berarti tentunya. Tapi kan bakal aya ma itu akur amana seperti kenapad kana ke bakal aya di karep dicaritakeun. Aya deui la, tah lamun tadi teh ya lain mah la nafyul jinsi la nafyul ada aya anu sapertikeun amana lapad kana la teh aya deui anu sapertikeun lapad ina tapi ke manana bakal beda. Wa inna wa akhwatu ajeng ina jeung akhwatna ta ieu anu kabeh itu kaluaran tina naon huruf ya. Fa bada al musannifu bi dzikri kana wa akhwatuha maka ieu musannif rek nyaritakeun kana jeung akhwatna wa quluha af'alun ittifaqan kabehanana kana jeung akhwatna itu kalimah fi'il kabehanana ittifaqan kalayan ittifaq para ulama tapi diitisna illa laisa aning lapad laisa mah lain naon lain fi'ilnya. Tapi aya anu berpendapat, ieu deui. Ngalilir deui. Pada haba al jumhur. Ceuk ulama jumhur mah ila anna fi'lun mah fi'il. Maka lamun fi'il berarti teu kudu aya naon? Teu kudu diitisna. Geus we kabehana naon? Fi'il. Teu kudu diitisna. Ceuk musannif sarah itu kabeh fi'il kecuali lafaz laisa. Ceuk ulama jumhur ulama nuhat ulama nahu eta teh laisa teh fi'il. Fi'ilna fi'il naon? Fi'il jamid. Sabab bisa dikias tapi henteu bisa ditasrif. Bisa dikias bisa. Laisa laisu laisat. Coba bisa dikias? Bisa. Bisa ditasrif? Bisa. Laisa ya lisula lesotan. Oh, fi'il mudhari na laisa. Masdar. Oh, disipaina. Oh, eta we fi'il. Kan bisa dikumat, bisa dikias. Mata kaya laisat sok aya apa naon? Laisat. Oh, berarti sekolah majumud eta fi'il sabab kakeunaan kuta tanis. Gitu. Ngan peda fi'ilna fi'il anu ila ana fi'ilun ceuk ulama jumhur. Wa dzaba al-Farisiyu jeung berpendapat deui ayeuna ulama al-Farisiyu fi hadi qaulaihi wa Abu Bakar bin Syukair fi hadi qaulihi tuh berpendapat deui
ila anahar pun lain fiil eta mah naon harap ari fiil teh sok anakan fiil mah nya pan fiil teh anakan anakna fiil mudhari anakna masdar anakna isim fa'il anakna isim maf'ul tuh pan sok naon sok anakan anu tara anakan mah lain fiil harap. Nah mata cek ulama Al-Farisi jeung Syekh Abu Bakar bin Syakir lain fiil teh mah naon harap mana atuh urang ngalalir eta ulama teh kumaha maneh we da kudu mana we gitu rek ulama jumhur rek ayeuna anu mutkeun ayeuna ulama Abu Bakar bin Syakir cek urang mah ieu mah harap saya pengikut Syekh Abu Bakar bin Syakir. Nah cek dapat teh urang mah mengikuti ulama jumhur mending mengikuti karena Syekh Abu Bakar bin Syakir. Nah, cek Iqbal teh. Cek Nurizki eta teh saha Syekh Abu Bakar bin Syakir? Teuing. Eta we bukan nama. Geus. Jadi iya ada naon? Aya dua kawannya, aya anu nyebutkeun fiil, aya anu nyebutkeun naon? Harap. Wa ya tarfa'u al-mubtada wa tansibu khabarahu. Eta lapar kana jeung akhwatna ngarafakeun kana mubtada nganasabkeun kana khabar wa yusamma al-marfu biha isman laha jeung anu dirafakeun ngaranna isman wal mansubu biha khabar laha anu dinasabkeun ngaranna khabar. Berarti aya isim kana aya khabar. Wa hadhil af'alu qismani ieu kabeh fiil bagi dua ya. Geus we lah kabeh fiil nya kudu diitisna cara gampang. Ieu fiil kabagi dua minha ma ya'malu hadzal amala bila syartin aya anu beramal seperti dapat kana itu tanpa aya syarat. Mana bae nu tanpa syarat wahya kana dzola bata adha asbaha amsa soro laisa titik. Nepikeun kan lapad laisa itu beramal kabehanana tanpa aya syarat. Naonan berarti wasyaratan. Aya deui anu beramal seperti lapad kana teh aya naonan? Ya syaratan. Wa minha ma la ya'malu hadzal amala illa bi syartin. Aya deui anu beramal seperti lapad kana kecuali kudu aya syarat. Naon syaratna? Wa huwa qismani anu aya syaratan aya dua. Nah, jadi aya anu bila syartin tanpa syarat, aya anu bisyartin anu aya syaratan. Anu aya syaratan kabeh dua. Ahaduhuma ma yustaratu fi amali ayasbiqau nafyun lafdun aw taqdirun aw syibun nafyin. Anu pake syarat anu kahiji nyaeta disyaratkeun dina beramalna itu kudu kapieulaan kunafi secara lapadna atawa kirana atawa syibehna nafi. Geus lah nafi jeung syibeh nafi. Nah, naon bae eta wahia arbaatun aya opat lapad anu beramal seperti lapad kana syarat kudu kapieulaan kunafi atawa syibehna nafi. Matak ceuk dina bet tadi aya wadhil arbatu li syibina fin aw nafyin mutsba'ah. Ta ieu anu opat mah syaratna kudu kafilan kunafi atawa syibeh nafi. Orang contohan. Nah, atau anu opat teh urang sebutan wa arbatun sala bariha fatiha jeung infak. Tah ieu anu opat anu mesti kafilan kunafi atawa syibeh nafi. Pamisalun nafi labdon contoh anu nafi labdon mazala zaidun qaiman mazala teureun sajaidun ki zaid qaiman eta anu nangtung. Ieu aya mana pian aya ma terapkan lapad zala maka lapad zala ieu beramal. Pelantaran beramal aya isimna aya isimna lapad zaidun jeung karopa aya kabaran
ayanya eta lapan naon qaiman eta khobarna wa misalu takdiron aya deui si napi nanti anu dikira-kirakeun atawa anu disumputkeun qaulu ta'ala qanu tallahi tabta'u tadhkuru yusufa aya lapan naon tafta'u mata dina sarana aya aila taf ta'u qalu ngucap itu jalma-jalma tallahi demi Allah tafta'u ingat anjeun ingat anjeun tadguru tafta'u teureun-eureun anjeun tafta'u teureun-eureun anjeun tadguru eta lain anjeun ieu berarti ka Siti Zulaikha. Cek jalma-jalma dicaritakeun demi Allah Siti Zulaikha teh teureun-eureun. Tadguru ingat itu Siti Zulaikha Yusuf ka Nabi Yusuf. Ai la taftau tu matak dina sarana la taf tau aya teh dina segi lapanna napina. Tah ieu ngaranna dikira-kirakeun. Menang dikira-kirakeun kieu menang sabab ieu hikayat geus masyhur. Gitu. Geus masyhur teh geus teu jadi kabeh ayeuna orang-orang Islam teu naon deui henteu samar deui ya. Teu samar deui bahwa Siti Zulaikha teh resepkeun ka saha? Ka Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf diudag-udag ku Siti Zulaikha gitu. Erek di kumaha, erek di perkaos. Padahal Nabi Yusuf itu saha? Abid pan, abid Nabi Yusuf teh dibuang ku raka-rakana, dibuang ku lanceuk-lanceukna. Ka mana? Ka sumur dilelepkeun ka ieu. Di Jileuweung aya sumur, cek lanceuk-lanceukna geus urang alungkeun ka sumur, dialungkeun ka sumur eta saha? Nabi Yusuf. Ku saha? Ku lanceuk-lanceukna. Lain ku tatanggana lain gitu. Lain ku batur lain ku lanceuk-lanceukna. Nepikeun ka kumaha? Dialungkeun ka sumur. Dialungkeun ka sumur geus kitu. Aya anu naon? Aya musafir. Aya musafir terus ngaliwat kana eta sumur neangan cai. Nah, geus kitu nimba we dina eta sumur. Pas nimba sugan teh cai pek teh saha? Jelema pek teh nyaeta Nabi Yusuf. Gitu. Geus kitu dibawa we, dijual we di pasar. Gitu. Pan baheula mah jelema teh lamun teh mah ayeuna sapertikeun kitu eueuh anu bogana dijual. Jadi anu dijual teh hiji anu eueuh kolotna. Anu aya kolotna mah teu barang dijual, da aya nu bogaan. Nu boga dindungan teu meunang dijual. Jadi dijual teh ketika eueuh anu boga. Jeung biasana anu dijual beuli teh nyaeta tawanan. Tawanan naon? Tawanan perang. Jadi ketika geus beres perang, ya, eleh we ta musuh, maka bakal ditawan. Nah, lalakina dijikeun abid, awena dijikeun naon? Amat. Lama, tawanan teh kitu. Nah, dijual we Nabi Yusuf kakara we di kumaha aya nu meuli nyaeta Raja Mesir, Perdana Menteri Mesir. Eta salakina Siti Zulaikha. Pikeun ka diurus ka Nabi Yusuf ku Siti Zulaikha. Napikeun ka gede geus dewasa. Nah, aya hate teh ser. Tah hati sate dijelas nah hati ieu Siti Zulaikha. Nah, bikin ka resep ka saha? Ka Nabi Yusuf. Keur mah salakina Siti Zulaikha teh keur keadaan naon ayeuna mah impotensi, tidak bergerak, tidak berdiri. Impotensi apa? Lain tarasi. Impotensi gitu. Kenaon? Teu hudang-hudang gitu. Kopi Pak? Teu hudang-hudang impotensi apa?
Nah, teh udang-udang. Jadi kesepian teh Siti Zulaikha. Kesepian. Ah, aya. Aya Nabi Yusuf keur manaon ganteng deh. Tama-tama aya nangis dewasa. Nah, maka Siti Zulaikha cari-cari naon? Cari-cari kesempatan. Siti Zulaikha nepikeun ka dikurung. Eta saha Nabi Yusuf. Cek Siti Zulaikha, "Yusuf, ka dieu Yusuf." Lain Yusuf Ismail. Eta mah tukang naon? Nakol. "Yusuf, ka dieu Yusuf." Langsung kamar. Geus kitu langsung antisipasi. Siti Zulaikha ditulakan. Samene nulakan pantau kamar, tulakan heula gerbang. Gerbang kunci. Sepi, kunci. Pintu kamar ruang tamu kunci, gitu. Pintu dapur kunci. Pintu belakang kunci. Terakhir pintu kamar di kumaha dikunci. Tadi dinya Nabi Yusuf di kumaha di udag-udag. Kusaha? Zulaikha. Naon Nabi Yusuf di udag-udag. Juga anak lamun mencaka dapang geus pasar Sumarang. Abi mah sadaya-daya bade pasrah cek dapat. Atuh istri pejabat. Lain istri Pak RT jeung Pak RW. Istri pejabat mana itu gitu. Geus Siti Zulaikha teh. Dan kawas istri Pak RT jeung Pak RW lain. Nepikeun ka di udag-udag. Nabi Yusuf. Hiji ngadongeng ya teh. Nggak salah segitulah disensor ke bersambung ngedongengnya. Qalu tallahi tab tau tazkuru Yusuf ta ieu nyetana pina dikumakeun ditakdirkeun geus lah eta contoh. Aya di contoh. Eta contoh lafaz Fatihah nya. Kan kada fi'il mudhari. Contoh tak ngabet ayana contoh salah. Sahih samir wala tazal dzakirul maut. Tifani sianu dalalun mubinun. Contoh kedua ta. Tapi ya contoh apa naon? Apa salah? Ya. Sahih samir. Iya bahana bar hopip. Bar hopip teh wajan fa'ilatun mustafilun fa'ilatun. Itu bar hopip. Fa'ilatun mustafilun fa'ilatun. Fa'ilatun mustafilun fa'ilatun mustafilun fa'ilatun. Nah, apa sih tadi? Sahih syamir wala tazal dzakirul maut fi fanisya nuhu dolah mubinu. Sahihai. Hai sahib, hai sahabat. Hai sahib. Sahibnya ngaran sahib ya. Jadi munada, kan munadana dibuang harap ndakna. Dia ngaranna munadana munada tarhim. Munada tarhim teh ngagarawan tapi aya anu dibuang. Dalam dina bahasa Arab mah munada tarhim itu dibuang tungtung. Lamun di urang mah lain dibuang tungtung. Dibuang awal. Lamun di urang, keren garawan teh. Da kawas ieu. Contoh kawas ikbar.
ngaranna teh Iqbal. Rujuk jeung teh bal ka dieu bal. Nah nu kitu ngaranna naon? Modal takhim nu kitu ngaranna. Kan beda di urang, anu dibuang teh naonna? Awalna. Nah, lamun di bahasa Arab itu anu dibuang teh naonna? Tungtung. Lamun di bahasa Arab itu modal takhim. Bal ka dieu bal. Engke anu nyamperkeun bola. Hai sahib. Syamir kudu mujahadah anjeun. Anjeun kudu mujahadah. Mujahadah teh nyaeta ngalawan naon? Ngalawan hawa nafsu, itu ngaranna mujahadah. Hese mujahadah teh wah hese yang ngalawan nafsu teh nya. Kan nafsu teh naon? Kahayang. Orang boga kahayang. Dikumaha? Ditahan. Nah, bisa dihilangkan nafsu? Teh bisa. Nafsu itu enggak bisa dihilangkan. Sebab orang lain malaikat. Nu teu boga nafsu besar. Malaikat. Gitu. Kan bisa dikumaha? Ditahan. Nah, mujahadah teh nyaeta nahan kana hawa nafsu. Gitu. Pan kahayang urang mah sore-sore teh memotoran, nangkring di jalan, komo lamun di imam mah memotoran. Hayang aya anu ngadaplok we di tukang teh. Tah. Gitu. Ameng gitu tah. Itu naon ngaranna? Itu ngaranna nafsu. Tah, ditahan ya. Ku Iqbal teh mending ngaos. Nah, itu ngaranna naon? Itu ngaranna mujahadah. Ieu teh arek kana motor, arek ka pangaosan. Nah, arek amung jalan-jalan bade ka pangaosan. Nah, ieu ngaranna naon? Ieu mah hawa nafsu. Nah, ieu mah nafsu mutmainnah. Nah, engke bisa digumakeun ieu bertolak belakang, paseak antara nafsu jeung akal urang. Nah, cek nafsu lah, beureum we. Ka motor mumpung nangkring. Itu silakan mengaji kerbakal maut ganjaran hidup dikaret karena dosa. Nah sok aya di film nyerupakan urang kan urang teh nu hiji urang teh serem beureum, nu hiji make jubah. Nah nu hiji ieu nafsu, nu hiji naon ya akan cek nafsu teh ulin teu gaul pisan. Lagi ulin ngeunah. Ada jadi belah dia jadi akal teh. Mun keneh ngaji. Di pepatahan ieu kunaon? Jadi orang kadang-kadang seperti itu. Itu bertolak belakang. Tah mujahadah teh kitu. Ketika ayeuna orang pagedug antara nafsu jeung akal urang, nafsu dihilangkan. Teh. Itu nuturkeun kana akal urang. Itu ngaranna mujahadah. Wala tazal jeung wala eureun-eureun anjeun zakirul mauti kana wala tazal jeung wala eureun-eureun anjeun zakirul mauti eta anu eling kana naon? Naon? Wala eureun-eureun eling kana maut berarti kudu kumaha? Kudu eling kana maut. Panisyanuhu dolalun mubinun. Panisyanuhu maka ari pohoda kana itu maut dolalun eta teh kasasaran mubinun anu naon anu jelas poho kana maut teh kasasaran anu naon anu jelas mata pun loba eling kana naon kana maut sabab kabehan oge bakal naon pan bakal maut. Pan aya laguna teh naon ding orang kaya orang kaya mati Nini aki kabeh bakal kumaha bakal maot kabehanana oge moal aya nu teu naon teu maot tah eling kana maot eta teh halus eling kana maot teh bagus eling kana maot wala eureun-eureun eling kana naon lamun poho kana maot tah teh dolalun mubinun kasasaran anu naon teh lurus we inget kana naon karena duit gitu karena duit deui
teu ingat karena naon maot tai dan jadi bahaya. Taya nu jadi contohnya adalah benar. Ala tazal zakirul maut. Taya la tazal. Tazal kafilan kula la nafi. Ya. La nafi la nahi sebab ieu mah ngalarang ulah. Mana khobarna? Khobarna zakirul maut isim nyata isim domir nyata lafaz anta anu isim pan asana anta zakirul maut anjeun anu aringgana maut terapan kula tazal la tazal zakirul maut salah eta. Tinggal aja deh ya anu kapilan ku ma masdariyah. Mana contohna? Contoh anu katerapan ku ma masdariyah. Mana contohna? Oh iya. Al-qismu tsani ma yustaratu fi amali ayasbiqahu ma al-masdariyah adzarfiyah wa huwa dama. Ma masdariyah dzarfiyatnya telah pada dama. Kakaulika a'ti madumta musibatir a'ti kudu mere anjeun madumta salagi langgeng anjeun. Nya telah pada dama teh langgeng. Ma salagi langgeng. Jadi lain mana pi eta mah salagi. Mana ma masdar dzarfiyah. Sebab bisa ditawil kana naon ge? Kana masdar. Patak dengaranan ma masdariyah dzarfiyah. Madum ta salagi langgeng anjeun musibah eta teh anu dibere dirhaman kana dirham sok bere batu lamun teh mah urang meunang naon? Menang dirham atawa menang naon urang mah? Menang duit, menang pulus. Nah, di mana-mana loba pulus, ya, di mana-mana loba duit, maka akti kudu mere. Di mana-mana loba naon? Duit. Teu boga duit, cicing we teu boga duit ngolah mere. Ya beak. Jadi contoh ieu nya eta lapan madum ta musiban. Mana khobarna? Musiban. Mana isimna? Domirnya talapan naon dieu mah? Lapat ta madum ta. Lain tu tapan memena aya pilamat ti adi-ati kan khobarna paelna anjeun. Maka engke kaarepna oge domirna naon deui? Anjeun deui. Nges beres ta etanya kabihanana. Jadi ieu kan ngajelaskeun kana jeung akhwatna balikan deui kana jeung akhwatna ieu kabagi dua aya anu tanpa syarat aya anu syaratan. Namun tanpa syarat salian ti anu 5 namun anu aya syaratan kabagi dua aya anu kudu kafilan kuma nafi atawa sibyan nafi nya ta aya lafat aya anu deui syarata kudu kafilan kuma masdariyah nya ta aya hiji injala pada sama masalah itu barang betna